Asli, Bang Mayar ke Cup. Aduh, terima kasih ya Cup ya. Kamu penyelamatku Cup. Aduh, Cuk. Untung ayam mana? Kasihan, aing papanan aja. Rasa Ini parah nih. Atuh sing bener ge kita nanti meni kangen hanap pisan sia mah. Abang Rane diajar ke aing mah. Pancan bisa. Mang. Bakso, Mang. Oh siap, gantosan. Sal, Sal, Sal. Buka ieu kuat ke dieu. Aduh, aing mah. Sal, Sal. Kumaha ieu, Mang? Sal. Aduh, Mang, hampura. Heureuy, Mang. Heureuy. Faisal naik ini jam sabaraha naik geus muatan can? Rek ayeuna sakedeung deui yo. Geus dibere muatan ku si Mang Jack. Nalain gerak ini tatu burit manten. Ugan nungguan si kancilna eueuh wae tadi nyebut TKWC. Heuh teangan atuh si kancilna, muatan bisi ngadaguan burit manten. Heeh, pugu Pak, coba geus di DP-an nih ku si Mang Jack teh yo. Tuh, 500.000. Tapi wae si kancilna kumaha nya? Heuh gara teangan ulah mengecewakeun muatan sia anjing buat burit manten. Jangan wae gitu. Heuh teangan. Ayo. Kemana si Acilnya ayo. Orang motor tadi nungguan nih. Cil. 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 Urit ayo. Cil. Cil. Saran di mah. Ayeuna kumaha si kancil teu pararuguh pisan ieu mah. Si Mang Jack ieu mah ngada teh. Ayeuna geus jam sabaraha ieu nungguan. Ya, itu ibu-ibu naik wisata di Tarung Gua aja ngamuk kain. Ah, mobil na ieu teh init-init. Duh, ampura apa? Aing lieur ieu nenean si kancil eueuh wae. Ah, sia mah boga kenek nu kitu patut atuh. Ya, udah kemana? Ngecewakeun ya, teu pernah ngecewakeun. Aing selalu bawa rombongan wisata KBS Group ini, teu pernah ngecewakeun. Supir maneh mah, teu balik aing. Kumaha ieu jadina? Lain supirna bah, kenekna ieu mah ya si kancil teu pararuguh pisan. Anu mana jelemana si kacil teh kenek maneh teh tuh? Tah anu sajangkung kieu teh. Hah? Sajangkung kieu. Sudah jelema saja ku kieu. Jelema kumaha? Budak. Kolot. Tapi sagede kieu. Nah, kamar. Pokoknya main teh hayang nyaho naon. Ieu, duit DP nu kamari geus dibikeun. Kadiekeun deui. Teu batal aing nengan supir nu lain we. Ya kan? Pokoknya main geus kecewa, aing mah ka supir BS Group pilih nu lain. Ya kan? Aya eueuh sa, si kancil. Eueuh. Teangan kumaha besok? Eueuh tuh. Kunyuk! Astagfirullahaladzim, sia kunyuk! Asia teh. Yo! Wah, Wah, sia teh bebe jatuh ka supir teh ari molor teh. ayo we kinit mah. Itu leuh muatan geus ngadaguan teh nah sia kumaha tuh. King hirupan mobil lagi. Sia mah kitu bebe jak head ka supir teh ari KS teh. Kudu teu kuat aing wa. Ya kuat. Jika tu Faisal burit manten. Kumaha Mang Jack rek? Geus Wah, bedog. Aing mah ka supir hiji deui we. Naon deui? Teu naon ieu teh? Kecewa aing ibu-ibu ngadat ka. Pan eta si kancil geus aya. Saha deui maneh? Teu kudu ilu campur. Ieu mah urusan aing. Ibu-ibu ngadat ka itu. Pan aing teh bapak si Faisal lah kumaha. Oh, bapak maneh ieu? Heeh. Kasihan aing bapana na ge. Rasa Monggo sia teh. Kodong, meleak. Ulah ditutupan. Eta aduh. Jadi ya, Cil. Sebelah lu. Tak. Nah, kenaon mana ucup di dia? Iya sal aing keur cicing ya aduh. Berulang-ulang aing ini pararusing kieu. Namanya ka mana sal? Ajik, gua bangkar ieu making kana rongsokna. Beak siga modalna. Si os di dieu main. Aing nyeblak cup. Mempeng di dia pan ka Karabu kaya ka Karagi 3 poe di kedai Jembar Sukapura. Ayo, Cil. Punten. Cuh, dompetna murah euy. Pucuk dicinta ulam pun tiba.
Ah, anjing. Barat anjing. Nggak nanya, Nasi. Mantap ya nya. Oh. Itu kakak buka pisannya. Iya, bakar rame yuk, soalnya enak. Nanya. Bisa, yuk balik, udah bayar. Atuh ayo. Teh, berapa dua teh? Jadi 25.000. Oh, 25.000. Cil, Non punya, naik dompetnya ke mana leungit cing. meureun. Aduh. Kumaha Cil ieu? Bener. Sal, kunaon mana sih kan bingung gitu? Iya dompet aing eueuh Ka mana nya? Sal, duit na leungit. Deng, karunya teuing. Sal, emang ieu sabaraheun gitu? Sok lah kurang di duitan ya. Mumpung kurang kerbager. Asli bener Cup. Aduh, terima kasih ya Cup ya. Kamu penyelamatku Cup. Aduh, Cuk. Untung aya maneh. Belum mari aing ya. Iya, sampe euy. Sampo jeung kadinya ya, Mang. Kanggo ngasih kalinya teh ka tukang. Aduh, aing ge lamun bisnis sampo mobil aya lah kang nganggur wae euy. Ngesian aing. Ada ya? Kenaon nih dia? Lah aing keur kieu wae, aing keur nongkrong. Kenapa sampo ya? Oh iya sampe. Heeh. Anu saha? Eta jeung ngasihan ka dieu teh ka imah ieu. Oh anjir, jadi supplier sampo ya mah. Oh iya, pabrik sombring. Heeh, jeung ngasihan ka dieu. Aing meuli butuh ya. Moal mahin jeung ka tukang. Atuh buru ieu. Tah, aing Si beli sakarung. nyarekan. Geus, beli sakarung ku aing. Si nyarekan kumaha bae. Bejakeun mana? Heeh lah kerting maksa mah teu beunang sandi omongan. Teu lah aing balik. Dan balik saya teh berat di Badoya bantuan heula aing. Aing hayang ngising teh kuat teh wae. Oh, si Badoyo aing berat. Heupeul eta usaha pesanan batur padu wae. Abi meser bieu mang teh si Mang Doyok. Kita mah sampe urang aya sampe Mang Doyok padu wae. Tunda nu batur. Hah? Jadi lain nu si Mang Doyok? Anjing si goblok paingan dibere duit tuluy kereles. Bebeja erek modal. Aing 100.000. Layang. Anjir, bareng geueuh deui. Badayok, susul ku aing kaliang cocopet oge. Mang Jack blugak belagu ka aing ngaran meuli sampo puguh sampo batur. Hakan dasar itu saya bu aing.